Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupang tarikna paku jawab salam. Itu nupang kercan ngiring jawab salam. Mudah-mudahan nu ngiring jawab salam hutangna kabayaran kabeh. Ciri ini muga hutang. Mengiring jawab salam moga-moga terhindar dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dicitah mah kompak pokoknya. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila akhiriz zaman, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Al-ayah wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Pangaresa Bapak Ewong kalih Ibu Casmah tehilap kedua mempelai Ananda Lia sareng Ananda saha si pamagana Cipto sakulawargi salaku sahibul hajat anu kusim kuring dipihormat. Al mukarramunal ulama para kiai para jengan bil khusus ahli kiram pangarasa Bapak Kiai Haji Makmun anu kusim kuring dipihormat. Pangarasa Bapak Kuwu salaku kepala desa oge Bapak Kesra tehilap sadaya aparat nu hadir di tempat anu senantiasa ngurus rakyat anu kusim kuring dipihormat. Para kasepuhan tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, para bapak miwah para ibu hadirin wal hadirat, dulur muslimin muslimat anu kusim kuring dipihormat, hamba-hamba Allah anu sami mulia. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ku qada qadarna Allah kalian kudrat iradatna dibarung ku sifat Rahman Rahimna. Dangat ieu urang sadaya kerasa kalayan tiasa riung mungpulung silaturahim dina raraga idholus surur kasahibul hajat khusus dedel doa kanggo kedua mempelai anu parantos diistrenan jadi panganten bade ngawitan ngambah bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan tiasa ngawangun rumah tangga anu kenging predikat sakinah mawaddah warahmah, amin kitu. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara kalayan hadirna ulang urang sadaya janten dedel doa kalayan ngawujud cita-citana. Amin ya rabbal
alamin. Salawat salam mugi tetap didugikeun ka junjungan alam panutan urang sadaya Nabiullah akhiruz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina para sahabatna, para tabiin tabiatna oge kasadaya umatna, khususna ka urang sadaya anu nuju riung mung pulung danget ayeuna. Mudah-mudahan diangken janten umatna kenging syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tato sabarakali amin na ngaji mah. Babari kaing aminan bae. Pangantena mana? Atuh ulah nyumput neng lia eta ka dieu ek dipapatahan ieu ku bapa. Anak ka mana anu ulah kahesen kengerakeun. Sorekeun. Para bapak miwah para ibu hadirin wal hadirat anu kusim kuring dipihormat hamba-hamba Allah anu sami mulia. Sateuacan sim kuring ngadugikeun materi hayu urang sasarengan heula maos 2 kalimat syahadat sareng istighfar tiluihan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untungna nikah sareng rumah tangga. Neng lia anu parantos diisterenan jadi panganten bade ngawitan rumah tangga. Kauntungan jalma anu nikah diantawisna kahiji berarti geus meunang jodoh. Sabab ari jodoh teh hakikina ti Gusti Allah. Dan biasana jalma sok loba kahayang jeung aya kahayang. Kadang-kadang kana pijodohun ge sok rada pukar pikir, kira-kira anak orang dikasahakeun gitu. Mireng bae ti tatanggana baruk nyaneh bogoh ka anak jama eta. Cek budakna kunaon sih mah? Aing mah teu satuju. Kapan eta teh jalma teu boga? Kadang aya anu berpikiran seperti itu. Aya teh kira-kira. Lobanya canda ka rumah sakit. Teu nyadar bahwa jodoh ti Gusti Allah. Cekeleutna teta lamun ka anak jama eta mah itu mah geus mapan sagalana, ieu mah geus boga pagawean geus karuhan, gajina gede, pangalana geus gede, tamun kadinya mah ngatur. Kumaha cok anak nama puguh teu bogo. Kaingat beunghar sote kolotna, bawa teuing anakna mah teu boga, atawa sabalikna teu boga sote kolotna, bawa teuing anakna mah beunghar. Teras teh itu paku unggut-unggutan tuh. Da bener teh. Ayeuna loba buktosna indung bapana mah teu boga mobil, anak nama gaduh mobil. Aya teh nu kitu. Mana hirup tenang we. Nya,
ulah pipiluun teuing sampai budak boga anak 2 3 jebras jebris bae ka minantu ka anakna karap da bongan teu ngadenge ka mamah ti baheula ge kawin teh kasih eta aing mah teu satuju ti baheula ge nyane teh hayang teh ka embe ngatur gitu milu ngatur wajar mah wajar nganu ulah berlebihan sabab hakikina jodoh ti Gusti yakin tante deng lia nikah ka orang mana cihirupna di dia eueuh jajaka lobangan jodohna ka urang cihirup ngan teuing di mana pajeungna rahasia Allah dipertemukan tadi tos akdu nikah simkuring teu sempat ka dieu sebab tos pergi di Cirebon magrib garek dongkap langsung wudu langsung ke atap pengimaman di masjid langsung ngawuruk ngaji teh langsung aya tamu heula terus ka dieu teh hayang sore-sore mihenggeus tereh sore-sore balik jadi alhamdulillah neng lia cep non cipto Cep cipto tos menang jodoh neng lia menang jodoh cipto menang jodoh eta teh ti Gusti Allah terus ku Allah tadi piwarang dina Al-Qur'an tadi dibacakan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Tuh jelas tuh naona can gak dijelaskan geus jelas naona nikah teh perintah Allah jadi neng lia sareng cep cipto kuring biasa nyebut di pesantren sok neng gitu jadi kayaknya ge neng bae lah mal nenek ieu neng anjeun duaan di piwarang nikah ku Gusti Allah urang sadaya nu hade di piwarang nikah ku Gusti Allah ngan jalma sok kemar miru lah waka ngan gawe umur geus 70 tahun can gawe tong waka nikah engke kumaha rumah tanggana padahal dina ayat ieu ku Allah ditalingakeun kan jalma anu ngalaksanakeun parentah Allah naon nilaina ibadah jadi ibadah jadi nikah tuh ibadah sabab naon ngalaksanakeun perintah Allah pahalana agung gede neng lia mereseri ka cep cipto keur memeh nikah mah can jadi pahala tapi lamun tos akdu nikah seserian bae ka suamina menang pahala tah kan ibu-ibu milu seuri tah ada ai seuri ka suami teh menang pahala baros berengut kayak kukuring beresep nanya ai jama merukut rumah tangga nama tak heres rezeki mana boga duit seserian tong eureun-eureun jadi tos ngalaksanakeun ibadah anu nilaina subhanallah agung sagala-galana tos rumah tangga teh seolah-olah dibuka kunci jadi ulah khawatir teuing kumaha nya can gawe ulah ning jalmi ku Allah dimuliakeun bahkan dipangmuliakeunana jalmi ku Gusti Allah walaqad karramna bani Adam Allah henteu dina Al-Qur'an walaqad karramna embe henteu walaqad karramna munding henteu walaqad karramna piit henteu eta cacakan manuk piit pinggireun imah rek rumah tangga marek ngendog rek boga anak teu diajaran teu disakolakeun bisa nyeun sayang leres teu mana tingali jalma tos rumah tangga nyarieun imah leres jarang-jarang jalma can rumah tangga hayang imah teh jarang-jarang anu gawat nyeun imah mah kasieeunan teu boga imah teh
Aya rezeki. Seuneun beakeun. Manusia mah dimuliakan Gusti Allah. Jadi neng lia, neng Cap Cipta, padeukeut kitu nah calikna ayeuna mah beunang ieu menang pahala. Ya Allah, pajauh kene bae sina. Ayeuna mah teu nahan hadi laun ge. Bener. Pajauh bae sina. Kacaket lah teu kaci mah pokona mah. Terus ya terus. Nya cacan gak karo kecacan naon. Seueur jalma anu rumah tangga teu ngamanfaatkeun padilah rumah tanggana. Sehingga cok aya nu rumah tangga ku cara kacir, rumah tangga seret, rumah tangga pasea, sok aya nu kitu. Tah ieu panyakit teh. Ai keur memeh nikah. Juga nu enya. Keur memeh nikah makan malam ini. Ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Eta teh nyambung ti cihirup ka dieu teh. Aku pun begitu, tak lelap tidurku, wajahmu menggoda selalu. Tedek hares. Hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Ya malain musik kalah seuri. Jadi tedek hares. Ari tos ditikahkeun sok loba nu hares. Tungtungna mitohana ngomong aing boga minan 2 bah. Minan tuh kadengieun boga mitoh harewel. Mana ya Pak Ewong kang ngarti keun leuting es bae ge ngarti. Bahkan perintah Rasul nih katuh. Ya ma'asyara sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Jadi Gus perintah Allah, perintah Rasulullah kuat itunya. Perintah Allah, perintah Rasul kuat banget itu. Hei golongan pemuda saha anu tos mampu ba'at. Ai ba'at teh artina lain melak jaat lain. Ba'at artinya bisa menggauli istri lahirna jeung batina gitu. Bisa menggaulina terus tos mampu kanggo masihan nafkahna ba'at namina. Falyatajawwaj pek geura nikah. Abdi macan mampu boro-boro nikah sieun keung manusiawi teh. Tapi Allah ngabejaan ayat tadi. Wa angkihul ayyamah segera tigakeun hai para pemuda-pemudi nu can nikah. Aya ieu nu datang di nu can nikah ya, halo. Dengekeun. Dengekeun ieu. Geurana nikah, tikahkeun insyaallah. Minkum di antara aranjeun wasalihina jeung nu tos layak nikah. Tos layak, lo budak kara 7 tahun dikawinkeun. Tos layak nikah, tuh ba'at di antawisna. Cek Rasul tanya. Allah ngajanjikeun dina ayat tadi, iyyakum min ibadikum wa imaikum ti hamba laki aranjeun jeung hamba istri anjeunna ngandung harti boh lalaki boh awewe nya. Iyyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Lamun maranehanana nu narikah fakir teu gaduh teu cukup nya, bahasa Inggrisna mah teu gablek lain kitu nya. Teu boga fakir ai fakir mah bahasa fikih katanya. Fuqara teu cukup pada ge cek Gusti Allah iyyakunu fuqara yughnihimullah, Allah bakal nyukupan, bahasa pikirna Allah bakal nyugihkeun anjeun. Tuh, jadi nikah teh bakal sugih.
lamun tos nikah teu sugih salah jalan manangke diberi resepna tapi nginum heula. Sugihna sugih ku naon? Sugih ku amal. Pahalana. Rakaatani minal mutajawwij afdalu min sab'ina rakaatan minal azab. 2 rakaat salatna jalma anu tos nikah jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan 70 rakaat anu can nikah. Nu tos nikah mah pahalana dilipat gandakeun. Tadi akan tabu sabara kasra. Ayeuna panggilan di kasra nya. Kas bari nama. Tabu salapan. Tadi salat lohor berjamaah teh, buat teh salat teh. Jadi nikahkeun teh alumni simkuring dinten tadi 3-2. Kenjing kudu masihan naon namina teh khutbah nikah nu nikah deui alumni deui. Sok edar kuringna hayang ngaseduka deui. Jadi nilai ibadahna seueur, salatna jadi nilaina pahalana dilipat gandakeun. Tos nikah jeung cacan jauh bedana. Karek 2 rakaat berbanding 70 rakaat. Ci kuring ek naros pernah teu salat 70 rakaat. Boro-boro kamari ge taraweh 20 tilu bae hayang geus geuwat. Subhanallah 70 salat nu tos nikah keberuntungannya seueur. Lamun istri ngaula kanu jadi caroge pahalana gede. Gitu. Jadi serba pahala. Keuntungan itu pahala agung. Terus naon deui? Rezeki dibukakan oleh Allah. Amin. Tajawajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Nikahi wanita sabab ku nikah bakal ngadatangkeun harta benda. Yakin tante? Yakin tante? Sok ya anu geus karolot ieu ge bagus itu beula bisa ngaladuit teh keur budak. Teu, geus rumah tangga mah nya. Tuh. Dibuka kunci ku rumah tangga. Mohon cicing heula cicing. Gan sok aya nu rumah tangga kadang kawis keder keurusan nafkah, usaha, rizki lebah itu. Awas nih ya. Anu matak ngahalangan atau matak susah rizki, ngahalangan rizki. You kadang kawis rada jarang kasampaikan, geus disampaikan ayeuna aya. Ceuk Kanjeng Rasul, inna rajula yuharramu rizqa bizanbi yusibuhu. Sanyana seseorang terhalang rizkina kulantaran dosa nu nimpana. Jadi anu harti naon? Lamun jalma seneng berbuat dosa, rizki terhalang. Mana istri ulah sok doraka ka salaki. Salaki ulah sok doraka ka istri, istri jeung salakina ulah sok doraka ka anakna. Anak ulah sok doraka ka indung bapana, rizki terhalang. Jadi antara nu ngahalangan rezeki perbuatan dosa. Makanya jauhi pasayaka non di rupa tangga teh. Jauhi nu kira-kira salaki matak sewot, bendu atawa sabalikna kitu. Sok aya geuning padu salakina bae yang dihormatan izinan teu. Nya kudu timbal balik sebab ada hak suami, ada hak istri, sama bahwa ada hak anak, ada hak tetangga, itu rumah tangga teh loba hak. Makanya geura lamun rumah tangga hayang bahagia di antawisna ulah sok pasea, da ijama teu pasea ijama pasea teh bahagia. Laras teh. Sok geura lamun rumah tangga hayang bahagia ulah sok pasea, da ijama pasea teh bahagia. Ayo jama pasea bahagia. Wah pan gitu.
Maksudnya naon pasea buahna dosa, lamun dosa na nyarang dina awakna bersarang maka rezeki terhalong. Lamun aya salaki ngajak pasea ka pamajikan atau pamajikan eta boloon. Naon sababna ngahalangan rezeki. Dohirna nu ek nganturan bae ge teu jadi nah jamana keur pasea. Balik deui nginum bae. Mana ulah sok Pak, saya ari pake terus sakuta sekedik nya wajar. Zaman nu hiji anak batur hiji anak batur. Leres teu? Jaba huluna beda. Leres teu? Sok geura beda huluna. Hayang akur nyar dalila. Bener teu? Nya sote keur anyar sayang. Kan loba ka dituna mah sayangna leungit. Loba nu mitina aa kadituna bebeb ganti kadituna teh terus indungna budak ganti beki laleungitan keur mimiti mah huap lingkung kadituna geus leungit deui keur awal mah ye pirang kesok ye nu rumah tangga sok geura rasakeun keur awal-awal mah dahar hayang bareng duaan laras teu ieu mah kuring ngalaman gitu leuh dahar hayang bareng duaan kacai hayang bareng angot HS hayang bareng segala hayang duaan kadituna beki bae nama geus boga anak 16 ayeuna mamun hayang dahar atuh masing-masing bae saha nu lapar ti heula padahal mah di dieu teh pirang-pirang pahala banda diajar kenyuguhan salaki ning dianya candakeun piringna pang nyandakeun sanguna kana piring teh terus dengan sanguna terus dahar ku dewek gitu kan tanu geus lawas mah lain jadi babaja tanya rumah tangga lamun hayang ulah terhalang rezeki ulah nyieun dosa hon baik na rumah tangga atau di luar rumah tangga hati-hati masuk anu ngeluy urang asaher sebae geuning padahal mah teh boleh jadi dosa bersarang dina badanna kadang teu karasa dosana mungkin hewa ka tatangga mungkin hasud mungkin sombong nya mungkin hikdun di dinya teh teu karasa teh boleh jadi padahal maka lamun aya jalma hasud ka tatangga eta teh sarua jeung ngabunuh jiwana sorangan terhalang rezekina mana umat Islam lamun nampa batur meunang nibat kudu milu bungah beneran ulah padu sungutna bae Allah tahu hati kita ya alimum bizatis sudur ya'lamu ma fis sudur alimus sirri wa afa kan gitu Allah uninga sok aya kanjal mah pura-pura baik gitu kan atawa hadena saukur keur aya pamerena kakara suraseuri pamerena eueuh seurina leungit suraseuri ti kajauhan siga nu nya peda hayek ngahutang gitu ayo hutangna teh ngahutang teu dibere seurina leungit isukan pajeung teu nanya pisan peda teu dibere ngahutang kadang-kadang jadi sewot ka jamana tah kusaha ngahutang malek ngahutang pikir-pikir heula amun kira-kira jadi sewot ka jamana ulah jadi nya lawas nu hajatan namun ngondang ka jalmi terus teu datang ulah sewot tah kusaha diondang lain gitu ulah pajeung jamana isukan peda teu kondangan teu ditanya tah kusaha nyieun dosa teuing kade masalahna apa dosa menghalangi rezeki hati-hati tuh ya kadang-kadang jamaah teu sadar lho aya rumah tangga teh loba tantangan makana jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati terus kan lentera hidup ini jangan hati teh ulah batur barang beli hati teh panas batur barang beli deui gering gering ngadenge barang deui dipaeh bisa jadi hati-hatinya jadi istri ulah berjuang berusaha untuk tidak berdosa kepada suami pun tidak berdosa pada istri nu matak ngahalangan rezeki eta
termasuk di luarana. Teunah-teunah ewa ka tatangga pedah tatangga nganjuk motor sugan. Tuh hati-hati. Yang menghalangi rezeki adalah perbuatan dosa. Itu untuk pribadi dan untuk rumah tangga. Belum untuk umumnya. Perbuatan dosa mengundang malapetaka. Minum heula tapi. Allah kan kantos kieu nyariosna Al-Qur'an miwarang. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Bejakan Muhammad kaum Tanjun. Bejakan. Siru fil ardi, jalan-jalan di muka bumi, entong cicing teuing, jalan-jalan, entong di kertawana teuing, jalan-jalan. Osok jalan-jalan. Ka mana? Ka mana bae? Fil ardi, di muka bumi, tapi jalan-jalanna entong ulin teu puguh. Ludak-ladak tepugu cok Gusti Allah panduru kaifa kana akibatul mujrimin. Coba perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang durhaka. Jalan-jalan ke kota, jalan-jalan jauh, di itu mah banjir. Jama imahna ge kakeum jalan-jalan. Gitu. Mobil palid angot sendal sendal palid banjir. Jalan-jalan lihat. Nah di itu mah gempa bumi ini mah kakubur jeung jamana leungit jalan-jalan. Ya so perhatikan. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban dan juga ganasnya peperangan Israel, Palestina yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman, seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Jalan-jalan, lihat. Apakah ini akibat? Betul. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Sarombong jamana. Sombong dibere cai saimah bae keder. Laras teu ek diinum moal erep. Ditahu ek dikamanakeun. Kan gitu keder. Laras teu keder. Apakah ini akibat? Nah, Allah masihan terang na Al-Qur'an seueur diantawisna ye. Urang ayeuna tos kurang leuwih 1 tahun leuwih baku dihantui ku corona COVID-19 cacan jadi 12 ieu. Laras teu? Ya Allah. Aduh. Kade mun ini-initan make masker. Ngan aya geuning protokol kesehatan penting pakai masker. Tapi aya jamae ka pasar ka make masker tapi ari kudung teu dipake. Eta kitu teh jamaah teh kumaha pangrasana teh kitu. Jadi maksudnya ai protokol kesehatan dipake, ai protokol keimanan henteu. Mana Allah na ngamuk sewoteun. Percaya tuh? Eta matak sewoteun Gusti Allah. Cuci tangan. Lo apa cuci tangan disariapkeun? Cuci tangan rajin aya wudu henteu. Aya jamaena. Protokol kesehatan cuci tangan aya wudu tara. Nya Gusti Allah sewoteun. Coba, ya padahal Allah kan resepna innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatohirin. Resepen kanu bersuci wudu resepen. Amun Allah kanu maksiat sewoten. Mana ulah nyanakeun mun palema aya musibah gede-gedean teh jamana garob. Saha anu goblok? Anu nyuci tangan tapi henteu tara wudunya. Mau make masker tapi teu nutup aurat eta. Padahal protokol keimanan lebih penting dari segala galanya. Percaya tuh? Oh, coba di ayat lain Allah ngabejaan. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh. Sungguh telah kami hancurkan di zaman-zaman Nabi setelah zaman Nabi Nuh, kata Allah. Yang terkenal kan banjir zaman Nabi Nuh. Setelah zaman Nabi Nuh pun kata Allah banyak yang telah kami hancurkan. Wa kafa bi rabbika bi ibadihi khabiran basira. Wa kafa bi rabbika bi ibadihi bi zunubi ibadihi khabiran basira. Ternyata dosa anu matak mengundang malapetaka. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira, kata Allah. Dan cukuplah Allah memperhatikan, melihat dosa-dosa hamba-hambanya, akhirnya kehidupan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah hade? Ieu mah pernikahan teh tepat nanggeuna hadoroh tadi. Terus teh wulidal musarraf bi rabi'il awwali wa qalbu yafa wal kawakib tanjali hulidal musarraf. Pandino lain kadang-kadang hiburan naon make baju sakieu awak ketemu saparo Allah resepen kira-kira Allah resepen kira-kira sewotan kira-kira goblok eta jamaah mengundang malapetaka pangrasana mah hiburan kitu kade Pak Kuma area pengajian mah hadir bae aya dangdutan mah teu sakedeung cici ayo kau hese ayo diinditkeun majarkeun teu hadirnya. Nu penting mah hatena hati-hati. Oh, pengajian mau untukkeun kabehan, ieu bakal jadi saksi amal soleh. Yakin. Balik ah. Jadi nah ini bahayanya perbuatan dosa. Baik untuk pribadi, untuk keluarga, terlebih untuk sampai bangsa dan negara. Hancurlah kehidupan karena perbuatan dosa. Maka kira-kira di Indonesia nggak itu zamannya dosa? Eta goblokna tadi dia. Ya Allah Gusti. Kumaha ngalawan ka Gusti Allah padahal Allah ngajanjikeun walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini, kampung ini, desa ini, negeri ini, negara ieu ariman takwa jamana, yakin ku kami bakal dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah, lamun jamana ariman takwa. Mananggeus ngurus negara mah jauh teuing ngayah teuing. Ayeuna mah keluarga bae ka iman takwa. Kitu bae. Allah menjanjikan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah. Tapi Allah nganilai walakin kadzabuhu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Mereka tidak percaya terhadap firman Allah, ayat-ayat Allah, tidak percaya. Mendustakan, ngalawan, ngaladud, nukangan, kanud, bantongor. Naon bahasa Indonesia? Itu dah mengerti baik.
jalmana kari itu innal insana li rabbih lakanun. Allah nganilai tapi maranehanan menustakan akhirnya ku kami disiksa cek Gusti Allah teh kitu kan. Dari apa yang telah mereka usahakan berjuang untuk membangun kehidupan agar termasuk orang-orang yang maju kehidupannya, gedung-gedung tinggi mencakar langit troet-troet. Gedung aralus, aralus, gedung-gedung harebat, teknologi maju. Jadi Allah teh dinilai, lamun aja yang awal kami disiksa. Nah, gitu Gusti Allah. Dari apa yang telah diusahakan, disiksa. Keder pan dibere covid sagewe. Mana orang muntang ka Gusti Allah. Terus ya terus. Bahayanya dok. Terus Allah ngabejaan di ayat lain. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyuminu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Pantas jamaah-jamaah tukang roset ternyata ngundang malapetaka. Sungguh telah kami hancurkan di kurun-kurun di zaman-zaman Nabi terdahulu, min qablikum sebelum kalian hai umat Muhammad, sebelum kalian hai umat Muhammad telah kami hancurkan kehidupan mereka di kurun-kurun yang lalu. Lamma zalamu ketika mereka zolim, umatnya dolim. Ayeuna di urang aya nu dolim teu? Ngayah. Waja'at rusuluhum padahal telah datang kepada mereka para rasul bil bayyinat, membawa keterangan, membawa risalah, disampaikan kepada umatnya, tapi umatnya tak peduli. Wa ma kanu liyu'minu, tetap tidak mau beriman. Kata Allah, kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian kami balas orang-orang yang durhaka, dihancurkan kehidupannya. Mana lamun aya nu izin hajatan arek nu kira-kira maksiat teh tanya heula. Dewek sayang teu ka desa urang, ka lembur urang. Maksiat mengundang malapetaka. Ya kuring ayeuna ngaji keur ngelingkeun kitu. Emang ngalaladut. Beneran hati-hati. Atur maneh bae. Yang nyen miwarang nikah saha? Allah jeung Rasulna. Nya, nu nyiptakeun alam dunya Allah jeung Rasulna. Ieu manusia mawa maneh. Laras teu? Kumaha pangrasana eta hareupeun caunang nyeun saha? Bisa sote melak cau. Sugan bisa nyawan teu. Laras teu? Bisa sote nyeun gepe. Sugan bisa nyeun sampe henteu. Nu Gusti Allah kabeh. Jama loba nu kufur nikmat Allah sewodeun. Sewodeun Gusti Allah na. Kuring mah tara ngaji politik ieu jah emang ngahadekeun jama bae. Bener teh? Tara emang ngahadekeun jama bae jama ngahadeukeuneun. Hati teh. Insyaallah. Terus ayeuna Neng Lia sareng Aana Acipto. Rumah tangga hayang kumaha? Ek diarahkeun ka mana? Nah, hayang loba duit gitu tah. Cik nanya yuk. Hayang loba duit, tah hayang tentram, hayang bagja, pilih kabeh.